jeung tempat ulin gitu. Sok aya tapi model nu. Unggal poe. Wah, nu ulin teh loba ya. Poe. Buahna kan kayak nama kemarin dipipitkeun heula. Loba hujan ya ongkoh namanya. Oh, keseger loba hujan terus akhir dipipit heula we sementara nama. Ya asli lah Mas di dia. 7 bulan. Oh, 7 bulan. Heeh. Bibit nama eta hungkul nu dijanji ya mau abi nu bibit itu sedayana ya. Bagus bibit terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deui jeung urang. Urang enak keur ulin di kebun stroberi di daerah Cikole, daerah Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Urang ulin di kebun stroberi di daerah ieu ternyata aya kebun stroberi nu lumayan lega. Ieu tempatna lumayan lega, lumayan alus, endah, cuacana tiis. Ieu urang tingali resep loba ieuna ya. Tempat nama lumayan lega, mungkin ya aya ari sekitar 1 hektar mah jigana aya lah. Endah oge, lumayan endah, suasanana sejuk, tiis lah, tiris asa di Ciwidey. Sebenarnya orang sih tengah aja ulin ka dieu, teu niat-niat, teu apal mimitina mah teu apal aya tempat ieu. Jadi orang teh ulin ka dulur, pas ceuk dulur aya tempat ieu nya tempat stroberi nya urang nya nitah dianteur ka dulur urang nya akhirna nepi oge ke tempat ieu. Jadi lamun marana ek ulin ka dieu nya arah daerahna teh daerah Tahun 7, Kecamatan Sukamantri, daerah Ciamis, Kabupaten Ciamis. Jadi lamun ti arah Panjalu, daerah Panjalu mah ke arah Panjalu Cikijing, arah ke Cikijing. Terus pas di Pasar Sukamantri belok ke kiri, tah kadinya. Terus terus didinya lah aya mungkin sekitar 1 kilo mah. Sekitar 1 kilo tuluy ka dituna sih eueuh pelangguhna naon sih di ditunana oge nya mungkin bisa nanya ka warga di dinya lah. Pas manggih imah mungkin langsung bisa nanya tempat ieu da pasti harapaleun. Di tempat ieu nya mungkin emang can jadi tempat wisata sih, tapi cek ke wang tanyakeun lah sugan ieu wang tanya-tanya, tapi mungkin orang mau bisa nanya panjang lebar sih dah soalnya ketinggalina si akang ieu keur digawe keur nyemprotnya, mungkin wang tanya-tanya sekilas lah sugan salseun manehna gitu. Katinggalina kabaluhurna aya saung oge, saung aya jadi jeung ngopi mah aya, cuman iya sih nu dagang, jadi mun jigana mun ek ngopi atau mun naon nya mawa ka ti imah gitu. Jeung ti jalan raya ieu teu jauh-jauh teuing sih, masih sekitar 50 meter mungkin ti jalan raya teh. Tapi nya anu di ieu sih eueuh petunjuk. Jadi mun anu teu apa mah emang ti jalan teu kaciri sih, teu kaciri aya tempat ieu gitu. Ya emang mungkin asal lama emang teu lain nek dijieun tempat wisata sih, mungkin nek dijieun nya perkebunan, tapi jika menurut orang ningali tempat kieu mah tuh jiga dijieun tempat wisata ge jigana alus ya. Resep matak pikaresepkeun.
Karena orang nyobaan nanya-nanya ke si Mangna ya mudah-mudahan teu ngaganggu. Soalnya manehna keur gawe oge sih ya keur nyemprot tiga santai. Dino itu ke itu. Teh strawberry-na jenis naon, Mas? Nah, Itu strawberry-na jenis naon? jenis HF, bread, Kalibret nya. Kania, terus iya namanya festival. Mencir ya. Hah? Mangsa mencir ukar itu. Ya, eta nu lamun di ditu mah nama cir gitu teh lah. Kita di bibit tapi di luar kan dia bisa seteri itu malah tanahna Oh iya teh. normal deui. Heeh. Kayak Wah. halus deui. Maksudnya sok aya nu ulin kan pada jeung tempat wisata, Mas. Mana? Iya. Jeung tempat ulin gitu. Sok aya tapi model nu. Ungkol poe. Wah, nu ulin teh loba ya. Buahna kan kayak nama kemarin dibibitkeun heula. Loba hujan ya ongkoh namanya. Oh, ketika loba hujan terus dibibit heula we sementara nama. Ya geus lila Mas di dia. Karena 7 bulan. Oh, 7 bulan. Heeh. Bibit nama eta hungkul, lu dijanjeu ya mau abi nu bibitnya sedayana ya. Geus bibit terus di dia ngabibitkeun di dia. Iya bibit abi nu mah kali hampir seberapa. Bibitnya mah cuma 2000. Heeh. Terus diobat cicila. Jabat nama tak pain. Tah cuci cai tah, caina tah. Batas jelas. Nya, kurang frontal aja hilutan. Pilu ke. Kang ya buahna lu Kang ya. Mungkin nepi ka dieu heula video urang nu ayeuna soalna waktuna geus beurit oge urang hampir ka dieu sekitar jam 5 leuwih ayeuna geus jam 5 leuwih hampir setengah genep. Jadi orang turun bari mulang tak bisi marane ke tempat ieu mah nya tinggal ulin wae tadi pas nanyakeun ka si Masna jigana orang Jawa da tina logatna juga orang logat Jawa. Loba nu sok ulin cenah, tapi orang tadi pas asup eueuh teu dikarsis cenah naon sih ngan padu asup we. Duka pedah mun urang ulin ka jeung urang dieu na sih. Jadi geus video ti urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.